Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji sinarengan syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana ka urang sadayana kudrat irodat Allah urang biasa maluruhan ngahadiran kana ieu pangaosan. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan rahmat Allah ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap shalawat miwah salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana anu kusim kuring dipehormat, ayeuna teh Isra Mi'raj nya bunyi. Urang ngabahas Isra Mi'raj. Mudah-mudahan sing lebih giat urang ngalaksanakeun netepan anu 5 waktu. Anu nyarengan kana 5 waktu qobliyah ba'diyahna urang sih di semangatkeun punya ka Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Isra anu pas populer deui nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Anu kieu unggalna subhanalladzi maha suci Allah asra anu tos nisrokeun Allah bi 'abdihi ka hambana Allah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad lailan dina waktu peuting minal masjidil harami dimimit ti Masjidil Haram dugikeun ilal Masjidil Aqsa nepikeun ka Masjidil Aqsa. Ari Masjidil Aqsa teh Palestina teh agunnya anu kamari diserang ku Israel. Alladzi anu barokna geus ngabarkahkeun kami Allah anu agung aulahu dina sakuringeunana eta Masjidil Aqsa. Linuriyahu ikeun yen ningalikeun kami Allah anu agung hu ka abdi min ayatina dina sawarehna ayat-ayat kang Allah. Innahu sanyanya ari Gusti Allah eta huwa ari Gusti Allah eta asami'u anu maha ngarungu al-basiru tur anu maha ningali. Ibu ari Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad teh ieu teh hiji perkara anu fenomenal jeung kontroversial. Naon ari fenomenal teh? Punya fenomenal teh bahasa barudak ayeuna mah fenomenal teh apa? Anu hiji perkara anu can aya dina samemehna. Tah eta fenomenal teh. Hiji perkara, hiji kajadian anu can aya samemehna. Eta nu disebut fenomenal. Jeung moal deui aya deui eta perkara teh. Tah eta disebut fenomenal. Jadi simpulna mungkin fenomenal teh punya
hiji kajadian anu can aya dina samemehna tur moal aya deui eta perkara moal kaji moal ngajak deui aya deui atos Bu. Jadi perkara ari fenomena sekali deui fenomena teh perkara anu saencana dan aya jeung moal deui aya deui eta fenomena kan sakali-kalina kaayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu diisrokeun jeung di naon aya kontroversial Bu. Apa kontroversial? Jadi mengundang kekacauan ibunya. Jadi mengundang cek itu mah Kanjeng Nabi cenah cek antara sapeun aya kieu ibunya. Cek urang Quraisy mah itu Kanjeng Nabi cenah pas jelema gelo we cenah Kanjeng Nabi ayeuna geus ngaco cenah sabohong deui. Kanjeng Rasul mah dimimiti alit sampai ka ayeuna can pernah ngabohong. Tapi anu tersebut mah anger nya orang Quraisy nya buktina ibu. Orang Quraisy geus sabab ngewa Kanjeng Rasul cenah itu geus naon? Geus eling, geus naon, geus gelo cenah kita urang Bu. Naon sababna? Ari Isra Mi'raj ibu jarakna 1.500 km ku sabaraha? Ku sapeuting kan telucu baheula mah geuningan ibu baheula zaman baheula mah can zaman saya ibu can sagala aya nya ayeuna mah geuningan hayang 1.500 km teh bisa sakumaha Bu bisa sajam setengah jam geuningannya abalik di Jakarta bisa saja ayeuna baheula mah sok kana naon kana onta eta Kanjeng Rasul cenah cenah miring mah cek urang Quraisy teh yakin orang Quraisy mah ibu karena ayana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung nyebutkeun cenah saon saputing cenah eta teboga kira-kira cenah nya cek urang Quraisy teu cenah hari non hari gelo mah kudunya anu karesep mah kitu kan dah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun kuring teh geus di Isra Mi'rajkeun teh dina waktu samanam saputing aya nu nyebutkeun deui Isra Mi'raj teh geus saputing-puting acan ye terus sejalma anu kadua aya jelema anu yakin jeung teu yakin ye di golongan mana? Di golongan kafir jeung orang Islam. Islam gak aya sami ibu. Anu yakin jeung anu teu yakin. Nah benar itu Kanjeng Rasul teh Isra Mi'raj teh. Maknya waktuna ningan kur sakumaha sapeuting. Ya. Kan aya Bu anu ragu-ragu geuningan. Anu ragu-ragu teh di dua golongan hiji golongan kafir Quraisy kadua di golongan Islam udah sok ibu ku zaman baheula can aya kendaraan model ayeuna 1.500 kilometer sabaraha jam atuh lamun lain sabaraha jam sabaraha poe peutingeun sabaraha poe sabaraha peuting tah lamun 1.500 meter anu kilometer di zaman baheula amun ayeuna mah geus saranggi geuning mah aya kamana ibu Tasik geuning aya kapal sebentar sabaraha sajam mun baheula beunang teu aya kendaraan sabaraha mantap orang anu resep Kanjeng Rasul mah mustahil cenah Kanjeng Rasul ayeuna naon Isra Mi'raj ukur sapu golongan kahiji jelema anu teu yakin Kanjeng Rasul di Isra jeung Mi'rajkeun nyata urang Quraisy orang kafir ku anu kadua cenah anu percaya jeung naon ibu nganyakeun itu bener atau aya dua golongan jelema Islam jeung jelema kafir
anu katilu anu ngayakinkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj sabu anu katelah Bu anu katelah sahabat Nabi anu yakinkeun hakul yakin bahkan Kangjeng Rasul Isra Mi'raj teh nyaeta sadu Abu Bakar sih jadi pintarnya dan tadi manaon ada apa sadayana ge apa bikin terang abangan isi salah gitu isi nanti menaon isi salah tong salah baik tong ngerasa isi udah mau diajar kadang-kadang diajar mah pasti aja kesalahan tong anu diajar jalmi mah sadayana kena karena kesalahan ibu ngerti jadi dina Isra Mi'raj teh ibu ada yang disebut fenomena fenomena ke barang atau perkara anu saacang non saacang aya sampai mena tur moal aya deui eta perkara yang disebut fenomena kontroversial mah anu disebut tadi teh ibu aya nu yakin aya nu teu yakinkeun aya yakin aya henteu geuninnya tilu eta teh eta teh kontroversi sampai ka ayeuna 15 abad teh angker ibu anu yakin aya teu yakin anu yakin mah ibu pasti ngerjakeun salat 5 waktu yakin ayana Isra Mi'raj teh ayana salat 5 waktu anu asal usulna mah eta salat teh 50 waktu terus dikurangan 5 sampaikeun kana 5 waktu jeung teu ngurangan ibu pahalana teh tah anu 5 waktu teh sarua jeung ngalaksanakeun 50 waktu ngerti bu ngerti nah hiji